Ki Hajar Dewantara atawa Raden Mas Surdi Djudjaningrat dibabarkeun dina ping 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Suwardi asalna ti kulawarga Menak di Kadipaten Pakualaman. Manehna putra G.P.H. Sudjaningrat jeung incu Pakualam katilu. Ki Hajar Dewantara boga watek anu kreatif, basajan, wanian, jeung cinta kana atikan. Manehna sakola di Europeesila Girls School atawa SD Walanda salila 7 tahun di Yogyakarta. Ieu sakola teh sakola dasar khusus pikeun barudak ti Eropa. Sanggeus lulus, anjeunna tulukeun atikan medisna di Sofia sarta narima beasiswa. Sanajan kitu, teu dituluykeun atikanna lantaran geringan wae. Manehna mimiti digawe jadi wartawan jeung penulis sababaraha koran. Salah sahiji tulisan Ki Hajar Dewantara anu kawentar judulna As Ik en Nederland Was, atawa dina basa Sunda mah hartina mun kuring urang Walanda. Manehna dianggap salah sahiji penulis anu paling dipercaya dina waktosna. Gaya tulisanana komunikatif sareng ide-ide anti kolonial. Disaprak ngadengikeun Budi Utomo dina tahun 1808, anjeunna aktif dina bagian propaganda. Pikeun nyosialisasikeun jeung ngadengikeun kasadaran masyarakat Indonesia, utamana Jawa. Dina waktu harita ngeunaan pentingna persatuan di berbangsa jeung bernegara. Kongres Budi Utomo munggaran di Yogyakarta. Oge diayakeun ku anjeunna oge anggota organisasi Insulin. Organisasi multi etnis anu didominasi ku Indo anu merjuangkeun pamarentahan sorangan di Hindia Walanda. Dina pangaruh etnis Duesdekker, nalika Duesdekker ngadengikeun Indies Partij, Suwardi oge jadina diondang. Dina pengasingan di Walanda, Suwardi aktif dina organisasi mahasiswa Indonesia, Indische Vereniging Perhimpunan Hindia. Dina 1813 manehna ngadegkeun Indonesisch Persbureau, kantor Warta Indonesia. Di dieu manehna ngamimitian impianna pikeun ngamajukeun pribumi ku diajar pendidikan dugi ka nampi Europenis di diploma pendidikan bergengsi anu engkena janten dasar pikeun ngadegkeun lembaga pendidikan anu diadegkeun. Suwardi balik deui ka Indonesia dina September 1818. Teu lila ti harita manehna asup ka sakola lanceukna. Anjeunna teras nganggo pangalaman ngajar ieu pikeun ngembangkeun konsep pangajaran pikeun sakola anu bade didirikeun. Dina tanggal 3 Juli 1822 akhirna anjeunna ngadegkeun perguruan tinggi nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Dina umur 40 tahun Suwardi ngaganti ngaranna jadi Ki Hajar Dewantara, sangkan bisa bebas jeung leuwih deukeut jeung rahayat. Ki Hajar Dewantara oge disebut Bapak Pendidikan Nasional pikeun jasana dina mekarkeun atikan di Indonesia. Salian ti eta tanggal 2 Mei anu mieling poe lahirna oge ditetepkeun minangka Hari Pendidikan Nasional. Perjuangan dina widang politik jeung atikan anu saterusna ku pamarentah RI ngajieun manehna ku rupa-rupa kalungguhan di pamaren-tahan Indonesia. Salian ti eta Ki Hajar Dewantara pupus dina tanggal 26 April 1859 sarta diangkat jadi Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan dina tahun 1850.